Prabu Pandu Dewanata teh hiji raja ti kerajaan Astina. Anjeunna boga putra 5, baris katela Pandawa 5. Anu dilahirkeun ti 2 istrina nyata Dewi Kunti jeung Dewi Madrim. Eta Pandawa 5 tinu panggedena nepi ka pangletikna teh nyata Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa. Yudhistira boga ngaran kanyaah atau ngaran leutikna nyata Punta Dewa. Bima ngaran leutikna nyata Sena. Arjuna ngaran leutikna teh Permadi, dilahirkeun ti ibu Dewi Kunti. Sedang Nakula nu boga ngaran leutik Punten, jeung Sadewa nu boga ngaran leutikna Tangsen, dilahirkeun ti ibu Dewi Madrim. Hanjakal Pandu Dewanata tilar kerenggora keneh, sarta barudakna masih kenela leutik. Alatan barudakna teu can bisa nyerekel kendali pemerintahan, pikeun ngahayeuk dayeuh. Tetapi olah negara kerajaan Hastinapura. Kursi pemerintahan pikeun saheula dipasahkeun ka Destarasta selaku lanceuk Pandu Dewanata. Jaga lamun palaputra Pandawa 5 geus sawawa, maka Hastinapura baris dipasrahkeun ka aranjeunna selaku pewaris hak tahta anu sah. Destarata teh fisikna teu sempurna, 2 panonna teu ningali alias lolong. Seranti eta pamadegana kurang kuat, gampang robah, gampang dihasut, tur gampang diolok ku barudakna anu jumlahna 100. Katela palaputra Kurawa. Hampir sakumna palaputra Kurawa nu boga watak goreng kayane hasut, sirik pidik, sarakah, tukang bohong, tukang fitnah, jeung lian-liana. Rencana pamasrahan tahta Hastinapura ka palaputra Pandawa putra Pandu kahalang ku Dewi Gandari salaku pamajikan Destarata jeung salaku indung palaputra Kurawa. Dewi Gandari kateka polah lumaku kumaha carana sangkan tahta Hastinapura teh jaga teragat ka palaputra Pandawa selaku pawaris sah, tapi ragratna ka pihak Kurawa selaku palaputra manehna. Ambisi Dewi Gandari dirojong ku adina nu ngaranna Arya Suman, nu katelahna Patih Sangkuni, hiji patih di kerajaan Hastinapura. Patih Sangkuni boga pikiran nyensakan tahta Hastinapura bisa dicekel ku pihak Kurawa. Mangka Pandawa 5 kudu disingkirkeun ti kerajaan Hastinapura. Ti baheulana Pandawa 5 sok leuwih punjul tibatan Kurawa, boh tina kaparigelan, mainkeun pakarang, kapunjulan kapribadian, tur ilmu pangoruh boh kabatinan atawa kanagaraan. Hal ieu ngalantarakeun mumusuhan di antara maranehna leuwih ngabebela. Punta Dewa atau Yudhistira unggul dina widang sastra jeung kanagaraan. Bima punjul dina widang mainkeun gada. Arjuna punjul dina widang manah jeung ilmu perang. Sedeng Nakula Sadewa senajan can sawawa punjul dina perilaku jeung kepribadian. Bima nu degdeg pangdegdegna jangkung badag tur bedas tanagana. Mindeng kalibat masalah jeung pihak Kurawa. Duryudana jeung adina Dursasana. Di pihak Kurawa pernah digempleng.
ku Bima alatan maranehna nyieun gara-gara ka pihak Pandawa. Sok sanajan digulung, dirempuk, dikoroyok kuduaan, tapi dina eta tarung teh angger Bima anu unggul. Di harita Bima sok jadi sasaran kacecep kageuleuh pihak Kurawa. Hiji waktu Bima nu pohara rampus daharna dibere racun ku Kurawa. Dina kadaharan nana. Sanggeus Bima kapiuhan, awakna tuluy dipiceun ka sumur Jala Tunda. Anu asina pinuh ku mangpirang oray nu matih peurahna. Ngan ku pitulung Batara Dandung Nala, Bima salamet tina bahaya pati. Malah disaprak harita Bima jadi kebal ku mangpirang baruang tanapi racun nu sakumaha matih nage. Sadar usahana nyingkahkeun Bima teh gagal. Pihak Kurawa nyieun deui tarekah nyingkahkeun pihak Pandawa. Ku jalan ngaduruk bale tepas sarena Pandawa sarta Ibu Dewi Kunti. Ngan eta tarekah ge gagal deui alatan Pandawa ditulung ku Batara Narada, Sang Hyang Antaboga jeung Yama Widura. Sangkan pacogregan antara Kurawa jeung Pandawa terus lumangsung. Para kokolot nu diluluguan ku Resi Bisma jeung Yama Widura mere tarekah ka Desa Rasta. Sangkan Pandawa 5 dibere leuweung gegeledegan. Nu katela Wana Marta, Wana anu hartina leuweung, Amarta anu hartina ngaran eta leuweung. Eta bombolangan teh disapukan atawa disatujuan ku Desa Rasta. Nya antukna Wana Marta dipasrahkeun ka Pandawa. Alatan pala putra Pandawa mah punjul pisan dina sagala bidang. Kaasup bidang tata negara, tur dibantuan oge ku sawatara dewa jeung sobat-sobat Pandawa. Dina waktu nu singget maranehna bisa ngarobah Wana Marta nu asalna leuweung geuledegan jadi hiji negara atawa kerajaan kalawan dibere ngaran Kerajaan Amarta. Tur boga puseur daya atawa ibu kota nu dibere ngaran Indraprasta. Beuki lila Amarta beuki maju, kerajaan beuki gede jeung kuat. Sabab loba kerajaan-kerajaan leutik nu garabung ka Amarta. Hal ieu ngabalukarkeun rasa cecep Kurawa ka Pandawa beuki mahabu. Antukna pacogregan dua pihak nu beuki gede. Jaga dina carita satuluyna bakal babuara. Jadi perang rongkah antara Pandawa 5 jeung Kurawa. Nyata anu ngaranna Perang Batara Yuda.